Kepada yang terhormat, dosen ujian kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Titi Nurjana. Saya mengajar di SMA Kartika 191 Bandung. Saya selaku mahasiswa PPG Prodi Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya melaksanakan ujian kinerja di kelas 12 dengan materi bahasan tradisi Sunda. Adapun kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring, baik secara sinkronus melalui aplikasi Google Meet dan asinkronus melalui aplikasi Google Classroom, WhatsApp, Google Form, dan Padlet. Kritik dan saran saya harapkan demi kebaikan kegiatan pembelajaran di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Wilujeng enjing barangkali sadayana kumaha damang gegreg alhamdulillah katawisna hidup sadaya dina kaayaan sahabat nah hidup parantos ngalebatan absen dan tidak pasung Masbu. atas syukur pami hidup damang sadaya. Nah, saat urang lebet kana pangajaran adu habis mak kangge mimpin doa. Saya satacana urang belajar ayo urang ngadoa sasarangan dina manahna sewak-sewakan. Ngadoa dikawitan. Ngadoa rese. Alhamdulillah. Tos siap sadayana kangge belajar dinten ayeuna. Siap. Ibu bade siapin. Nah, ieu di dieu hoyong mikawurang. Kumaha pemahaman hidup. Nah, kegiatan. Di dieu aya teki. Lebih titenan. Nah, cak mau pang mimitina tanah pangkalnya hidup Pencaksilat mana dilat Pencaksilat terus ayeuna di pernah dila Paulinan gua ada paulinan. Kawabu Sunatan. Kabayadu Jaipongan bu. Masih bu. Wayang golek. sebat-sebatan sekali Nadila aya nama bae Nadila urang-urang tadi Pencaksilat Kabayadu Sawit atas bu sanesna Wayang golek, sunatan, kaulinan, jaipongan, atau abdi sakitu. iya jadi aya 11 kecap anu kapuluh nah dina ieu teka-teki tah pami urang nataan dina ieu kinten-kintenna naon kecap-kecap nu dikirimkeun ku hideuk tina gambar atau tina teka-teki ieu kalebet kana wangun tradisi Sunda produk leres saya Nadila tah kemarin tradisi teh
numutkeun abdi mata disitek kebiasaan motos aya dibalas gitu. Ya. Saur Bisma kebiasaan. Misalnya Adat Bu. adat itu sami adat sareng kebiasaan. Nu kumaha? Adat mah anu dilaksanakeun. Beres kan dibikeun tuh Bisma sareng Nagila. Beres. Naon sih sebenarnya nu jadi manfaat kedah belajar tradisi Sunda? Penting teu? Penting Bu. Aya manfaatna teu? Iya Bu. Jadi orang tradisi-tradisi Sunda Bu. Terus bisa. Terus aya perang lagi. Anu hilang Bu tradisina. Nah, ini hilang tradisina. Terus pesan kita salah sahiji manfaat anu urang biasa dipikirkeun tina ngulik materi bingkaan tradisi Sunda. Hari ini namanya tradisi tadi ya. Nah, ada kebiasaan terus turun. Nah, terus atalina cerita dina kajian pengajaran ayeuna urang baris medaan materi bahasan tradisi. Non we nuku urang bade diulik atau dibuar dina kajian pengajaran di ayeuna. Kumaha sateuna katawis? Katawis Bu. Atau nuhun. Kompetensi dasar tina pengajaran nu baris dibuat teh eta nu hiji menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan teks bahasan tradisi Sunda. Salajengna anapun tujuan pembelajaran tina kagiatan dinten ayeuna teh eta hidup diperdi sangkan mampu nu kahiji mengidentifikasi, nu kadua menganalisis isi dan struktur teks bahasan tradisi Sunda dengan teliti dan jujur. Teh silalah masih semangat teu diajarna. Cobi hidup fokuskeun perhatian. Urang bakal bermain atau ngilingkeun speaking. Nah, dieu hidup diperdi biasa nuturkeun naon impliksikeun ka dieu. Siap? Ya, siap tangan. Naon sanesna? Tos. Cobi cadang panon. Ayo. Gua nggak ngerti. Ayo. Sekadar tinggal toseun. Orang balik tinggal toseun. Cabak kuping. Ya. Konsentrasi. Ya, tuh. Nanti ambilan ya. Orang masih tiasa konsentrasi dina tabu sakieu. Oke, hebat. Nah, berarti Ibu tos tiasa ningali kondisi awal hidup masih aya dina kaayaan semangat angge diajar dina lakukan dinten aya. Tah hidup Ibu bade ngabdikeun gambaran umum dina pengajaran dinten ayeuna. Naon we baris urang di lakonan teh. Nah, hiji tangtuna hidup bakal nganalisis contoh teks bahasan tradisi Sunda. Eta langkah-langkah pengajaran tos kaunggal dina lembar kerja peserta didik. Parantos dibuka kaca. Parantos atas nu alhamdulillah parantos dibuka. Oke, misalnya sababaraha warna hidup ngabadikeun hasil analisis secara langsung di ruangan ieu. Nah, oke, akhirnya hasilnya hidup diposting di aplikasi Padlet. Kalian linknya tos di sayeukeun dina KPD. Hidup bakal ngayakeun evaluasi Google Form aya penilaian
Nah, jadi kan jadi aya contoh infografis anu ngidangkeun konsep bedaran tradisi Sunda. Mangga dititenan, dibaca, dipahami, serapkeun hal-hal nu dianggap penting dina ieu materi. Harantos? Ini bade diteruskeun teu? Naon? Atawa ini bade dibutkeun teu? Bu? Hah? Kumaha? Ade? Perbedaan tradisi sareng artikel. Tah. Anu teh samalot teu? Abdi mah ngaji dina artikel itu, tapi artikelnya bahasa Indonesia. Videona teh tentang pendidikan sareng budaya. Tah. Nggak saya nanu dibikin tina lila. Misalnya aya Abdi Bu, saur abdi mah tradisi teh tos pangtu penggunaan tradisi upami artikel mah biasana teh tulisan umum anu dimuat dina majalah, koran, atawa internet Bu. Terus kitu naon dibikeun kumaha jelas sareng ngalira teh. Gitu ya. Saya pesan. Oke, adek kahatos. Iya Bu, ngerti. Nah, bentena teks bahasa tradisi sareng artikel mah. Nah, kami teks anu babetna ngaguar ngeunaan tradisi tanah budaya hiji wewengkon atawa hiji suku bangsa eta otomatis lebet karena umum teks bahasa tradisi. Nanging kumaha ada artikel. Nah, artikel mah tadi jadi saumpama teks bahasa tradisi terus dimuat di media. Nah, terus kita elektronik kita betna kana bangkar. Parantos nyeratan hal-hal pentingna Atas Bu. tapi parantos mah aya teks. Nah, ieu kangge contoh urang. Cobi ieu aya contoh teks bahasa tradisi Sunda. Nah, mangga bade saha di aoskeun. Mangga kade. Arsitektur Imah Sunda sawatara unsur budaya Sunda anu ngandung ajen pikeun ditransformasikeun dina alam modern. Buka upama orang yang kabari Toraja Minangkabau Batak atawa Irian kalawan gampang orang bisa ningali imah atawa bangunan anu khas daerahna. Malah hal ini jadi ciri mandiri trademark pikeun daerahna masing-masing. Bangsa asing nu datang ka Indonesia kacida katajina hurup-hurupana arsitektur imah nu aya di Indonesia. Nah, harita tersebut mimbangna arsitektur imah sawatara tempat termasuk kabagian imah arsitektur Sunda. Kampung Naga jeung Kampung Pulo beurang disebutkeun wangunan imah-imahna masih keneh asli tradisional. Tapi di Kampung Ganara, Walasah jeung Dabusna dan ada hiji dua bayi. Atuh nuhun. Cobi aplikasikeun naon tadi dikengkeun kujedak tina teks infografis. Mangga. Strukturan paradigma Bu. Nuhun. Buka si depan buku. Buka isi sareng penutup. Katingal teu tadi dina contoh teks. Bagian butikna. Tinggal Ya, terus salianti struktur naon? Aya oge unsur-unsurna Bu. Naon unsur-unsurna? Anu 5W hiji H. Naon eta teh 5W hiji H teh? Naon, saha, iraha, dimana, kumaha, terus apa lupa Bu? Jelas. Ini benar teu? Di mana? Di mana?
Enten sok sebatkeun Nadila. Naon we? Naon kumaha iraha di mana kusaha kumaha. Jadi ayeuna tidak imetan di LKPD jadinya aya lengkah-lengkah anu hidup parantos tiasa nganalisis contoh dina sempalan artikel dina paragraf kahiji aya naon jadi salogisna aya dua panutu Nabila unsur baru kadek Nabila lebih aplikasikeun unsur nu kumaha nganalisis unsur dina teks nu nembe dibaca teh Yang kunaha Bu? Waya Bu. nah kadek mangga kumaha kadek Kumaha pangna bangsa asing nu datang ka Indonesia tertarik karena ragam arsitektur imah di Indonesia. terus Nadila Bu. enggak Dina paragraf kami tunggu unsurna aya namakeun naon. Wangunan naon lain jadi ciri khas tina arsitek Sunda. nah terus eta janten nu nembe dibikeun kadek sareng Naila Nadila sareng Nadila eta salah siji hasil hidup tina aplikasikeun naon anu dikeengkeun tina kagiatan nitenan infografis eta. Hebatnya hidup terus biasa menerima informasi, oke terus biasa mengaplikasikeun. Berarti ranah terus biasa ranah kognitif ya berkaitan. Nah coba ayeuna tengetan di LKPD-na baca kalawan utuh kumaha lengkah-lengkah nu aya dina LKPD. Terus dibuka LKPD-na. Sok. Ibu, Nah, kumaha? kami misalkan unsurna langkung pihiji dina saparagraf kumaha? Nah, anu naros kumaha sauna tiasa teu? Tiasa Bu, saur abdi mah. Tiasa sok kadek. Misalnya tiasa teu? Kunaon tiasa kadek? Ya. Biasa ditinggal tina konteks ya. Konteks kata anu muncul atau arti makna dari kata atau makna tina eta kecap anu muncul dina teks atau dina bagian paragraf sempalan teks bahasan tradisi. Janten menutup kemungkinan tiasa wae atau tiasa janten eta dina saparagraf aya sababaraha unsur anu nyangkarup dina eta teks bahasan tradisi. Mangga, anu bari teruskeun deui. Mangga baca kalawan taliti. Lajengkeun identifikasi bagian-bagian paragraf nu aya kalawan imet aplikasikeun tadi dina materi anu geus dikaengkeun ku hideuk dina infografis. Nah, maka analisis struktur jeung eusi nu aya dina teks bahasan tradisi. Bisma, beres Bisma? Baca Bu. Nah, cobi ieu aya tos katampi ku Ibu. Cobi adek dugikeun. Ya, urang tingali ieu hayang karya. Ieu tos aya hasilna dina Padlet. Hebat ya. Ayeuna cobi saha nu bade ngadugikeun. Bu, Enggak. Kadek, kumaha kadek? dina ieu teks lan ayana struktur teks bahasan tradisi nyaeta bagian membuka di paragraf hiji jeung kedua
Bagian eusi ti paragraf katilu nepi ka 4. Terus bagian panutup Bapak juga sadaya alhamdulillah biasa terus biasa aplikasikan naon tadi dikengkeun tina proses nitenan atau nanti mengamati dulu itu kita diaplikasikan dina ngaidentifikasi teks bahasan tradisi anu salajengna tidak maluru informasi ya, anu patali sareng kegiatan proses identifikasi anu tuluy eta informasi nu digunakeun diolah ku hidat dina kegiatan analisis teks bahasan tradisi. Nah, jadi aya nu sanes teu salian kadek anu bade ngadugikeun. Febri Struktur teks pedaran tradisi teh diwangun kubu buka, eusi jeung panutup. Eusi teksna ngajelaskeun ngeunaan tradisi khususna tradisi urang Sunda. Beres eta Febri atur nuhun saya sanesna mana? Ayo. Abdi Bu, Nah, Mbak Naila. dina teks eta teh aya oge bidang sosial, aspek sosial budayana jeung arsitektur di imah. Tah di contohna teh di imah eta teh bisa segala dipigawe dengan ukur tempat cicing atau istirahat. Terus anu aya oge aspek sosial, ekonomis, budaya sareng adat kanggo tempat suci oge di bumi teh. Dan nu kaduana oge aya ciri wangunana sapertos suhunan juang nampak. Jadi orang di bumi teh ke urang Sunda mah miboga ajen anu kacida sakralna nya janten baitil janati dimaksud adalah surgaku. Jadi kegiatan-kegiatan pengawitan pendidikan moral ya, sama keagamaan sosial bahasa komunikasi eta pasti diulangkeun di keluarga. Jadi tatanan kehidupan paling alit eta keluarga. Itulah dikenalkan ku imah teh. Ya. Urang Sunda mah bumi teh diibaratkeun bumi. Ya, urang di mana di planet bumi. Sedangkan urang teh tinggal teh di bumi, itunya di imah. Jadi dunia teh ya diibaratkeun miniatur leutik teh nya imah teh kurang Sunda. Jadi aya falsafah nu kacida luhungna dikeun masyarakat Sunda. Gitu ya. Imah teh teu sakadar teu saukur wangunan. Tapi jerona lebet ku ajen pinajen jeung falsafah nu katalina jeung kadidikan. Jadi kami aya hal anu dilakukeun goreng atau napi teu hade di bumi urang atau napi di imah urang nya otomatis bakal ngabalutakeun hal-hal nu goreng oge datang ke diri urang atau ka sahawe nu aya micingan di eta tempat. Tah eta. Hatur nuhun tah eta dina kagiatan hasil analisis nah kita terus biasa paham karena struktur teks bahasan tradisi karena unsur aya dina teks bahasan tradisi judul teh utamina ge diaplikasikeun dina nganalisis teks bahasan tradisi arsitektur imah Sunda. Hidup ayeuna cobi hidup buka Google Classroom. Nah, urang lebet karena tahapan evaluasi. Mangga di dinya aya soal PG. Nah, klik jadinya terus aya dina Google Form. Mangga. Omat kerjakeun eta soal kalawan nya-nya. Oge jujur. Terus rengse atas Bu. Alhamdulillah ya. Cobi Ibu dicek. Nah, iya
Oh 5, 100, si hebat. Emprak atuh, ieu diseueun 100-na. Ambilan ya. Tadi dia aya anu masih kena pirang tina kegiatan dia alhamdulillah hidup terus paham ya. Terus ngawasa atau biasa paham karena naon anu dibutuhkeun tina materi kegiatan pengajaran dinten ayeuna. Alhamdulillah ya. Tidak sia-sia Ibu teh ngecek tadi mengetes konsentrasinya masih lihat ke terlalu terkonsentrasi ke alhamdulillahnya gitu. Jadi ya hal anu pang saena katanya ya hal anu sae anu kedah keras diaplikasikan ke hidup dina unggah kegiatan pengajaran. Jadi semangat, niatan kami bari diajar teh niat kalahnya semangat dina milarian ilmu anu manfaat berbarokah. Itunya begituna mau jadi tujuan di awal itu dibikin dina kegiatan dengan ayat alhamdulillah terantos kehormatan kalian dina nilai pengawal hidup melibatkan evaluasi terus dikembangkan anapun oke pandai penilaian hasil analisis kabeh kesaendama hidup dari sedikitkan dan kalau akhlak ibu istilah kemari terus setelah sebelumnya ayat aspek kriteria penilaian ngenaan analisis hasil untuk hidup diberikan dina kerjanya. Nah, hidup sabada kegiatan diajar ayeuna naon nu biasa dikengkeun hidup dina kegiatan dinten ayeuna. Salami pembelajaran dinten ayeuna naon wae cerdi. Tinggalnya mau arsitektur 5 sudah Bu, sareng di mana eta bangunan. Seperti itu juga bisa bangunan. Nah, eta terusma. Untuk ngenengkeun informasi awal. Informasi anyar misalnya. Ngenengkeun informasi anyar dan arsitektur Sunda anu masih aya. Masih kemana aya dina jelas. Hal naon ya tina pengajaran dinten ayeuna nu cecidap menarik alternatif paling mirut seperti Pedil dulu. Nabila tukang kudil Nabila kami namanya saya kudil heo Nabila kayaknya pelajaran Bu teka-teki pada presentasi. ya itu Nabila mah tetap dina bagian depan seperti sarang konsentrasi. oh dina bagian uji konsentrasi salah jema nanti hal naon anu akan dirasa akan dipengkeun hidup dina pengajaran dina lagunan ayeuna. Ieu Bu dina bentuk unsur-unsur Bu sok kada bingung. Bingung mah kumaha bis Mirip-mirip Bu. mirip kumaha dan eta tadi seperti anu diteruskeun beri kumaha pemilihna saparagraf unsurna langsung hiji we serta dan memang namina dina paragraf biasa kan eta deskripsi penjelasan jadi otomatis antara rarang kalimah nu aya samemna pasti bakal dituturkeun penjelasan dina kalimat sebelumnya. Jadi kadang kawis dina kalimat oge eta biasa ngandung dua unsur tapi unsur dan kumaha carana kieu we urang tingali konteks kalimat anu nuduhkeun kana 5 we unsur eta. Misalkan mana yang anu leuwih umum kana waktu leuwih hoyong kana tempat kana kumaha iraha ya tapi da eta biasa dia semangga kami eta kalimah digunakeun dina 3 misalkan alternatif 2 unsur nu aya dina teks bahasan tradisi ya
tapi dari yakin memang kami dina hiji teks kurang bakal menentukan sababaraha unsur tina sapoin, jadi itu ukur hiji macamna karena hiji tapi oke ragam tina unsur anu poina naon misalkan biasa dijabarkan dina sababaraha cap dina eta bahan teks bahasan tradisi gitu ya. Kaidah sabada naon ibu dikengkeun di tadi Bisma Nabila Kadek nanti di janten bahan kangge ngaranjatkeun deui kumaha pangajaran bahasa Sunda kapayunan sangkan langkung nyurut sangkan langsung langkung ngabudang semangat oke kumaha sangkan biasa janten tentang lantaran ketiga paham karena materi atau nanti ilmu anu perkenalan dalam materi bahasa Sunda. Kangge pertemuan orang salajengna, lambungan orang salajengna dina kegiatan pembelajaran bahasa Sunda, urang bari ngajuan ngeunaan pakeman bahasa anu aya dina teks bahasan tradisi Sunda. Kangge pemahaman awal, mangga kita di bumi lalu informasi anu aya kabarnya sareng materi dan pakeman bahasa. Alhamdulillah kegiatan lakukan pengajaran dina ayeuna sareng SMP jeung haturkeun nuhun tapi pelajaran ditugas ngai urang kudu ieu kegiatan pengajaran kalawan guru doa. Mangga dipimpin ku Bisma deui pamebet. Mangga. Sayaga karena orang kecil kegiatan diajar bagi orang sasarana ngadoa dina jero mana sewang-sewangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk tetap seperti itu, kemudian aya manfaatna tina pangajaran kita ayeuna. Kira langkungna ibu menjadi hapunten. Amat kade diajar. Semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.